Bahasa Sunda kelas 5, pengajaran 5, tema peristiwa bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna sarehat? Mudah-mudahan anjeun sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat belajarnya dan tetap semangat juga puasa di bulan Ramadannya. Anak-anak, sate acan urang ngawitan diajar bahasa Sunda dina dinten ayeuna, hayu urang sarengan ngadoa heula. Ngadoa sate acan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nyaeta maca gancang anu judulna Muhammad jadi Nabi, anu eusina menceritakan tentang Muhammad ketika menjadi Nabi. Silakan kalian baca dan kalian jawab pertanyaannya. Saterasna arti kecap atau arti kata. Nabi, jalma nu jadi pilihan Allah narima wahyuna kalayan teu diwajibkeun neruskeun kanulian. Yang artinya orang yang menjadi pilihan Allah menerima wahyunya dengan tidak diwajibkan meneruskan pada yang lain. Yang kedua ada Rasul, yaitu jalma nu narima wahyu ti Allah sarta diwajibkeun nepikeun ka jalma nulian. Artinya orang yang menerima wahyu dari Allah serta diwajibkan menyampaikan pada orang lain. Yang ketiga ada guha, artinya liang dina jero tanah atawa gunung anu gede. Lubang dalam tanah atau gunung yang besar. Kemudian ada tafakur, ngadoa kalayan husu atau berdoa dengan husu. Ngadoa minta ke Allah atau meminta kepada Allah. Jibril yaitu malaikat nu tugasna nepikeun wahyu Allah ka Nabi jeung Rasul, atau malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu Allah pada Nabi dan Rasul. Kemudian ada wahyu yang artinya pituduh ti Allah anu diturunkeun ka para Nabi jeung Rasul, yaitu petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul. Kemudian ada Iqra yang artinya wahyu Allah nu pangheulana diturunkeun ka Nabi Muhammad, yaitu wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu ada malaikat, makhluk Allah anu taat jeung diciptakeun tina cahaya. Jadi artinya makhluk Allah yang taat dan diciptakan dari cahaya. Kemudian ada ibadah, kalakuan anu nyatakeun bakti ke Allah. Jadi perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Ada alam yang artinya sakabeh anu aya di langit jeung di bumi, yaitu segala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian pasir, tumpukan tanah anu leuwih luhur tibatan tempat di sabereunana tapi leuwih handap di gunung, yaitu tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya tapi lebih rendah dari gunung. Kemudian yang terakhir itu ada kata sieun yang artinya ngarasa gentar yang hareupan hiji hal anu dianggap bisa ngadatangkeun bencana, yang artinya merasa gentar menghadapi suatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Saterasna nyaeta nulis bagian-bagian surat. Anu kahiji atau A titi mangsa surat, anu hartosna tanggal tempat dibuat surat. Nah, paratoskeun contoh surat nu aya di video. Titi mangsa surat dina contoh di dieu nyaeta kata Jakarta 2 Juli 2007. Teras anu kadua atau B nyaeta tujuan surat. Contohna kahatur Dian di Bekasi. Kapala surat contohna Sinareng hormat atau dengan hormat. D salam bubuka nyaeta salam pembuka surat. Nah, pamin dina contoh surat ieu nyaeta satampina ieu serat mugi Dian aya dina kaayaan walagri. Kitu deui abdi dina waktos ieu mah aya dina tang tayungan Nu Maha Kuasa.
Anu hartosna, sesampainya surat ini semoga Dian ada dalam keadaan sehat. Begitu pula saya pada saat ini ada dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Saterusna nyaeta isi surat. Isi surat atau isi surat nyaeta paminil contoh surat ieu Priyogina abdi ngintun serat kadian di Bekasi dumeh abdi ngaraos kangen tos lami teu papendak. Sareng upami teu kaabotan mah engke dina liburan panjang abdi bade nganjang ka bumi Dian. Kumargi teu acan patos apal kaayaan di Bekasi, abdi nyuhunkeun dijajab ku Dian di Terminal Bekasi kaping 12 Juli 2007. Nu hartosna, perlunya saya mengirim surat kepada Dian di Bekasi dikarenakan saya merasa kangen sudah lama tidak bertemu. Serta jika tidak keberatan, nanti pada liburan panjang saya akan berkunjung ke rumah Dian. Karena tidak begitu hafal keadaan di Bekasi, saya mohon dijemput Dian di Terminal Bekasi tanggal 12 Juli 2007. Nah, itu untuk isi surat. Selanjutnya ada penutup surat atau penutup surat. Nah, dalam contoh surat ini yaitu kata-kata Rupina sakieu serat ti abdi mugi Dian teu kahabotan. Yang artinya rupanya sekian surat dari saya, semoga Dian tidak keberatan. Dan yang terakhir itu tatawis nu nyieun surat atau tanda tangan pembuat surat. Materi terakhir kanggo dinten ayeuna nyaeta nulis pokok isi surat. Pokok surat aya dina isi surat. Jadi pokok surat itu adanya dalam isi surat. Nulis pokok surat nyaeta nulis pokok-pokona tina isi surat, yaitu menulis pokok-pokoknya dari isi surat. Nah, perhatikan contohnya. Priyogina abdi ngintun serat kadian di Bekasi dumeh abdi ngaraos kangen tos lami teu papendak. Sareng upami teu kaabotan mah engke dina liburan panjang abdi bade nganjang ka bumi Dian. Kumargi teu acan patos apal kaayaan di Bekasi. Abdi nyuhunkeun dijajab ku Dian di Terminal Bekasi kaping 12 Juli 2007. Hartosna, perlunya saya mengirim surat kepada Dian di Bekasi dikarenakan saya merasa kangen sudah lama tak bertemu. Serta jika tidak keberatan nanti pada liburan panjang saya akan berkunjung ke rumah Dian. Karena tidak begitu hafal keadaan di Bekasi, saya mohon dijemput Dian di Terminal Bekasi tanggal 12 Juli 2007. Tina isi surat di luhur urang bisa nyatet pokok-pokona seperti ngaraos kangen, bade nganjang ka bumi Dian, nyuhunkeun dijajab. Ya, atau kalau bahasa Indonesianya merasa kangen akan berkunjung ke rumah Dian dan mohon dijemput. Saterasna pancen nu kahiji tugas anu kedah hidup kerjakeun evaluasi bab 5 halaman 114 dugi ka 115 hidup kerjakeun poin A sareng poin B. Anu kadua tugasna hidup ngadamel atau membuat surat pribadi. Anu surat pribadi teh anjeun damel atau kalian buat sebagus dan semenarik mungkin. Boleh dihias ya sebagus mungkin. Setelah selesai, kamu foto bersama dengan surat itu, kemudian kamu kirim ke Miss. Itu untuk nilai KI 4, sedangkan yang tadi untuk nilai KI 1. Oke, itu tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi kanggo dinten ayeuna parantos rengse, satu acan Miss tutup. Hayu urang sarengan ngadoa saatos belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan naon anu Miss dugikeun bermanfaat kangge anjeun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.